waktu jabat si bungsu ngaganggu. Akang tak diajar ngibing. Tadi engkelakan di rumah. Atuh mun suku kenca ka hareup leungeun ka tubuh marengan atuh. Tapi ieu bujur di kumaha kan? Atuh kumaha akang biasana? Ih, keur naon diajar atuh ai bisa mah. Ih, ari akang silana satu kang. Ya kan kieu. Satu kumaha rodon. Resep sareng jeung abinya. Mun ngibing na ketuk tilu. Eta kudu pantes tur balena. Mun ngibing na jai pangan. Ieun bujur bahili jeung Ieu ulah koyokan. sanes koyo. Sanajan goreng rengkakna mun geus bisa moal keur saha nyai ge tangtu kabita. Hah? Kanangan akang duanana kagigirkeun geus sok. Tak ieu kumaha? Tah kitu tah. Nya, terus Terus sampean ke tukang atuh siga kapal udara Gitu meureun. gerak. Sok. Ditekan. Iki ge Tah. jadi siga kapal udara. Is, moal. Take gerak sekali. Oh gitu. Ya gerak ieu. Akang gerak ya getek tah ya gerak nya gerak. Tah. Ieu tah take gerak. Tang sing lireng belok. Aya naon gitu? Abdi haruda bayeung ya. Yeuh tingali kesang abdi dina pipi. Lamun akang eta pesang dina narang. Nyai asa kapalang nganggeuskeun hancagarapan mun ti beurang akang mah sok eueuh waktu jabasi bungsu ngaganggu. Susah ngelar nu belet pak ieu geuning. Bola udah budak mus-mus pak cik jajan cenah kitu. Teu budak mantep lah Kang. Kamu gerak itu budak ah. Kesang abdi geus raat leet ieu yeuh. Wayah nawe atuh. Eta Kang mah geus ngarodon wae atuh geuning. Deui kesangan akang kesangan kembali. Ayeuna mah da ninggal teh geus zaman biasa. Nya kitu. Jaipongan segala rupa zaman kemajuan akang ayeuna mah. Nya. Ieu gerajanya. Tang direng heula. Nah naon deui? Abdi haruda bayeung ya. Yeuh tingali kesang abdi dina pipi. Lamun akang eta kesang dina narang. Nyai asa kapalang nganggeuskeun hancagarapan mun ti beurang akang masuk eueuh waktu jabasi bungsu ngaganggu. Ulah Sabudak mantep atuh. nya da budak mah kumaha atuh meuli alabatan ti nyomet monyet. Ya, lamun akang hoyong sae ngibingnya. Nya Guguru heula garanya kasih bungsu. nya bade tau ge nya. Kasih tangan geledek teh gerak. Kasih tangan geledek mah tos ditop jaiponganna mah. Soalna mah ngibing jaipongan teu naon ya kan. Pokona mah lain rengkak mah ahlakna anu udah lampang teh nya ieu. Mun ngibing rek ketuk tilu. Nya kumaha? Eta lekah kudu pantes tur leunah. Mun ngibing jaipongan ket ieun bujur bahili jeung ueur. Ieu ulah koyokan. Moal bae saya Sanajan mah. goreng rengkakna mun geus bisa moal keur saha nyai ge tangtu kabita.